Satu ketika ayah jelema nyeun senjata ya mah ngaranna Abdul Qasim. Nyana nyeun senjata. Eta senjata di bawah sederhana lain sederhana di bawah sederhana tembakeun ceger ajur ka Pak. Nyana sorangan nu nyeun kaget. Ye, jaga aja lain dijanjang ajurkeun ka apa? Ketika apa ajur. Nah, begitu aya serangan deui ku jadi di ieu deui kadang-kadang dipasang deui. Ditembakkeun di ajur deui. Nyana kaget deui. Terus setiap penembakan di senjata nuna nyieun nyana lain hiji jana nyieun senjata begitu hebat. Akhirnya kan datang di Iran, datang di Libya, datang nanyakeun nu dipake eta senjata mana? Apa Libya lain? Senjata mana eta apa Iran? Lain. Apa senjata buatan saya sendiri? Ditanya kumaha rakitan anak? Biasa baik. Saya tidak mengira bahwa senjata itu hebat. Cuman setiap napas maca sholawat. Senjata nasihat napas baca sholawat, napas baca sholawat terjadilah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya. Ayo diurang mangkani di Indonesia makan hukum-hukum Islam teh ngan sakada di pondok pesantren dijelaskeun nah di negara mah geus teu ngajelaskeun malah mandek ngalegalkeun barang haram. Nah bangga bae teh basa bodoh manehanana aja tanggung jawabnya nang ke di akhirat. Tapi ieu kan urang mah tetep bae kumaha jeung kumaha hijian urang di negara urang anu sakieu suburna tetapi akhlak ieu jeung akidah nu riweuh. Kristen aya di orang Katolik, Protestan, kemudian Hindu, Buddha, kemudian agama kuari mah campur-campur segala macam. Tah ieu pengamanan diri urang ge kuari teh geus hampir-hampir. Komo ieu mah peperangan. Tah ketika perang wanita diboyong ku kafir, kemudian wanita tersebut dalam boyongan. Nah, itu kan masuk anu mabur, membuat persyaratan andai kata wanita muslimah datang di pihak kafir ke orang mukmin, dia harus dikembalikan. Temenang seperti eta. Oh, ya mah dongeng doang, ini mah dongeng ngaji. Ya, jatuh dilaksanakeun aja moal. Bain surita maka lamun wain sarata maka lamun nyaratkeun imam maksudna kedua belah pihak antara mukmin jeung kafir persyaratan anu tadi teu meunang teh dijadikeun persyaratan kasada syartu atuh rusak persyaratanana perjanjianana rusak persyaratan wa kadzal aqdu kitu keneh akad da rusak il asah mungguh kaul asah masyaallah. Cerita sekitar peperangan, tapi kan perang teh di embung-embung ge wayah perang mah perang bae. Sanu hayang atuh di Yaman perang, sanu hayang di Suriah perang, sanu hayang di Baghdad perang, tapi terjadi we perang. Komo di Palestina teh eureun-eureun terus tah jaca Kangjeng Nabi ge moal eureun. Urang lamun carita peperangan sangat teu stabil. Sangat henteu ngabanding itu orang Palestina nu miskin bantuan senjata ti mamana eueuh paling ge selundupan ti Libya paling selundupan ti Iran eta makan ala kadar Yahudi manusia kitu poharana tapi per detik ieu teu beak-beak aneh eta di Palestina eta kan henteu gede. Sapira Palestina mangan sakada 380 di Gazana. 380 kilometer. Eta teh Gazana kan nu dipermasalahkeun kan Gaza untuk memasuki Qudsi. Nah ieu kan Gazana heula. Urang teu eureun-eureun ti leuletik jaritakeun perang jalur Gaza. Teu gede 380 kilometer sekitar eta lah 400 gede-gedekeunana. Letik tapi datang ke ayeuna tidak terkuasai oleh Yahudi jeung henteu sebanding ka peperangan teu beak-beak selidik punya selidik terus bae ieu kunaon ieu nu mantak teu beak-beak lantaran wanitana dikawin sanggeusna dikawin model
ngalahirna teu pernah aya nu hiji jarang 2 3 4 5 eta kemodelanana eta ji jadi walaupun ngalahirkeun 5 teh seserian ini mujahid fisabilillah di urang mah mun ngalahirkeun sakali 2 waduh aing miskin asana ieu pemikiran anu beda pemikiran Masya Allah karim mun kamari ieu di berita aya anu ngalahirkeun sampaikeun ka 15 teh kumaha atuh aya deui nu ngalahirkeun teh lain 15 20 hiji dijajarkeun hiji 2 3 4 5 genep eta kumaha nyusuanna nya geus kitu bah kawasa Allah Palestina di Palestina seperti eta teh beak-beak maka nyana geus luar aturan nu dibunuh teh budak letik nu dibunuh teh wanita supaya ulah bisa ngalahirkeun dia tetep bae teu beak sampai ayeuna masih lobakeun masuk pendidikan TK masuk pendidikan SD nu diajarkeun kalimah-kalimah Al-Qur'an ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim anu mengarah kana perang supaya ruh jihadna tinggi tanpa perang moal luhur agama geus kitu bae kaluar ti STT geus peperangan bae mulai geus bangsa haji pendek jaget cekana ieu mah tidak manfaat hidup jaget eta lamun ka Palestina acak-acakan cenah geus kan untung bae di dieu hirupna cenah aman di dieu mah tah iya di Palestina mah pada kos kitu masyaallah bahkan loba anu aneh teh eta kapal naon kitu ngaranna Yahudi kapal canggih ngabom Palestina teu daekeun kaluar loba nu kitu satu ketika aya jelema nyieun senjata ya mah ngaranna Abdul Qasim nyana nyieun senjata eta senjata di bawah sederhana lain sederhana di bawah sederhana tembakeun ceger ajur kapal nyana sorangan nu nyieun kaget ge ceger aja lain dijanjang ajurkeun kapal tapi kapal ajur nah begitu aya serangan deui ku jadi di ieu deui ngaran-ngaranna dipasang deui ditembakkeun diajur deui nyana kaget deui terus setiap penembakan di senjata nu nangieun nyana lain hiji jana nyieun senjata begitu hebat akhirnya kan datang ti Iran datang ti Libya datang nanyakeun nu dipake eta senjata mana apa Libya lain senjata mana eta apa Iran lain apa senjata buatan saya sendiri ditanya kumaha rakitan anak biasa baik saya tidak mengira bahwa senjata itu hebat cuman setiap napas maca sholawat senjata nasihat nafas baca sholawat nafas baca sholawat terjadilah seperti eta nah iyalah keistimewaan datang ke ayeuna senjata eta teh dianggap senjata anu luar biasa di deuleur rancanganana dua negara nu neuleuh Iran jeung Libya tapi tetep cek cenah ieu mah senjata biasa mun kula mah pepeletokan ieu mah tapi ieu bisa ngancurkeun tah etalah keistimewaan sholawat Masya Allah eta kakarak Abdul Qasim aya deui anu hiji deui orang naon gitu ngaranna Palestina lahir masuk sekolah mun mah SD terus manehna ruh jihadna tinggi begitu masuk mun urang mah SMP SMA nya geus bisa nyieun senjata masuk kuliah di mata kuliahna dosen nyebut kieu bisa naik bisa menang bisa diterima kumanehanana ketika perang mengalahkan anu berarti lulus jadi nya nama lain itu judulna lain cara diurang mengalahkan perang mengalahkan ke titik anu bisa menang berarti geus bisa diterima lain cara diurang anu lain nya siap-siap bae eta langsung bae maca sholawat tan nu dibacana ieu kan kakaraka panggih teh bangsa 3 tahun ka tukang naon tan nu dibacana eta tan udah burdah teh dunia burdah wikoyatu teh wikoyah ta eta teh dibaca kumanehanana deuk nyeun senjatana dibaca sapopoena dibaca masyaallah dibaca burdah eta teh bidah-bidah teh ku di Mekah mah Wahabi diurang jadi bidah-bidah tapi nyana berkeyakinan ka Kangjeng Nabi Masya Allah maca sabet doang eta satu mah senjatana di luar konstatir di luar kebiasaan dirina sorangan boga kekuatan
anu luar biasa bari henteu dididik kekebalan sakadar eta bae baca-baca dina sholawat rahasia Masya Allah akhirnya titik-titik anu ditangtukeun teh nya berhasil lapor jadi manehan. Nah kuari ge jadi bintangna di ditu. Nah ieu tah ieu modal koskara itu teh di luar naon gitu ngaranna di luar kebiasaan di Palestina teh loba. Ketika orang perang itu ge malah runcul kulantaran teu diperangkeun di negara urang. Atuh harare esda. Ngadu dahar, ngadu nginum. Ieu perang ka dieu perang. Ieu teh ngaji teh ngaranna perang nafsu ieu teh. Ieu atuh ngadahar kopi heula pandina. Susu heula, uduk heula. Aya nu nya uduk nya kupat. Aya deui anu mawa eta naon ngaranna bubur. Malah mah dibekal bari ngaji, pantolol teh mah. Di urang teh aya teu der mah, henteu der kos ieu. Tapi ketika der kamari 212 bae Jakarta, loba anu teu terak ditembak. Loba macam-macam walaupun korban loba tapi Allah memperlihatkan loba lah. Nah, iya ketika perang sanajan embung waktu perang mah perang bae. Di urang ieu embung perang sanu hayang tuh perang. Hayang teh damai. Tapi ai nyananan nyieun kitu piributeun jeung piperangeun mah kan urang ge pasti moal mundur. Misalna moal aya jelema nu ninggalkeun nagara pasti bae diperjuangkeun kajen kukuman. Paeh sekalipun. Komo bangsa Indonesia mah terkenal boro-boro perang ninggalkeun negara tuh. Merebutkeun cewek bae ge kudu dihareupan nya. Cageun ayo mending mun nyanana gede mah leutik kunyin deui saha cageun gae wani teh kain goblok pukul leutik sia. Diantepkeun ge bae ge paeh bareudang. Tapi wani beda takawan. Nah, iyalah maka persyaratan seperti eta teu meunang. Win syarata manja musliman lamun imam nyaratkeun ngabalikeun jelema nu datang bari muslim. Misalna dalam hudnah aya satu persyaratan ngabalikeun jelema muslim ari tadi makan muslimah ieu mah muslim. Eta nya walam yadkur radan atawa awalam yadkur radan atawa henteu jebut-jebut masalah ngembalikeun aya torojol awewe ai lalaki mah kan tadi teh misalna kudu dikembalikeun. Nah iya apa mesti dikembalikeun apa mesti henteu eta teh aya perhitungan-perhitunganna. Maksudna lamun memang ieu lalakina pandai perang tidak usah dikembalikeun. Lamun emang lalaki na walaupun muslim tapi biasa-biasa baik kembalikan. Sebab make aturan sadajan dikembalikan kan lain disiksa. Aya aturan-aturan. Tetapi nu paling utama nama tetep bae ulah dikembalikan. Ngan ieu mah lain muslim nu datangna endahan awewe. Ta eta lam yajib dafu mahrin ila zauja. Teu wajib mengembalikan mas kawin. Dina kaul adat tapi tetep bae berarti lantaran teu aya perjanjian ieu mah kembalikeun. Wala yuradu sabiun wa majnunun teu meunang dibalikeun deui sabiun budak leutik wa majnunun jeung nu edan. Budak leutik elu perang aju ka boyong kemudian balik sorangan ngaranna ge budak leutik teu meunang atau teu wajib dikembalikeun. Teu kudu dikembalikeun. Itu keneh nu edan wa kadza abdun kitu keneh abid wa hurun la asyrata lahu alal madhab jeung nu merdeka nu teu ngabogaan kanca teu ngabogaan babaturan manehanana nu hurun alal madhab teu beunang. Wa yuradu man lahu asyrah balikeun tapi jelema anu memang teu ngabogaan asyirah hur teu bogaan rewang anu dipenta ku rewangna kembalikeun teu aya rewang balik aya ge di ditu dipenta kudu dibalikeun deui ku babaturanana balikeun ka ditu la ilaha illallah
ulah kasalian asyarah nama illa ayaqdirul matlub ala qahri talib kecuali mampuhun si matlub ala qahri talib wal harab minhu ngelehkeun talib jeung mabul ti si talib panjang mun dibahas cukup sakit wallahu a'lam bissawab.